Alhamdulillah lebih ke sore-sore oge ieu rapat di desa teh. Alhamdulillah aya di keur barudak ieu. Budak Linmas, komandan. Hatur nuhun Bapak Kepala Desa. Itulah di dia ya. Bisi tekor ke katempuhan kuring meureun nomok di mana? Ieu na. Nomokna. Mana tadi? Oh, ieu alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak Kepala Desa ya. Katampi ya. Kali di panana. Komandan jeung Bang Ewok berbagikeun beun kaduaan ting kamararana ieu ting alaya hingin teu pahangsipna oge. Kudu make amplop deui mah ieu. Ka warung heula meula amplop daripada pusing-pusing mah. Geus 4 bulan lebih meureun teh hangsip can digaji teh lain gaji meureun lah kaingetan ti Kepala Desa ti Palurah. Alhamdulillah budak sia tah ayeuna mah aya jatahna ti Kepala Desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon teh? Rek meuli amplop aya? Sabaraha hiji? Tilu. Oh, tilunya. Ya. Alhamdulillah. Yuk, acisna. Punya. Sami. Aduh, aya nyaka duit. Gikeun ya Pak Komandan sareng Pak Ewok. Aduh, isahari jangan duaan jaga negerinya. Sabaraha di Paurah teh titipkeun duit. Hese ngitungna loba teuing leutik nolna ieu aduh. Majerak jak. Mending dikumahakeun, mending dianterkeun ka imahna masing-masing. Ari dianterkeun capek leumpang kita tadi ai. Mun eueuh nu liwat-liwat acan nih. Ieu can tanda tangan ya. Aduh, ampun ini mah. Tangan lah. Jelas kaciri tanda tangan. Capna wah ku cap jempol we. Aing penting. Ini ada wah nu liwat acan sok araya barudak liwat. Kamarana atuh. Jeung ieu amplop dengan 2. Bae ah. Duh, Pak RT ya, keur naon Pak RT? Aya maneh cut. Ka dieu beneran cut aya doh. Ieu tadi diarep-arep Oh, sugan trek mere duit. Pernah duit ribut. Teu boga duit. Terus di mana maneh cut? Biasa geus itu tuh geus ngala ieu jamu. Oh, ngalah jamu. Emang keur panen jamu gitu didinya? Teu mental we, saeutik BBJ teh geuningan. Oh. Lain, ya rek talatah ka komandan jeung kasih ewok. Lamun aya mun akibat kadinya ka pos. Ka dieu gitu cek Pak RT. Nya. Dia banyak gitu. Oh, sak kitu we. Nya. Dia tuh urang liwatnya. Oh, kali pohonnya. Ka dieu gitu penting. Cek Pak RT. Ya. Yo. Si pewok kemana? Di kamari di tutungan. Oh, wae, di telepon teu aktif. Pewok. Komandan Kaluman kieu ieu teh. Batur wae jaga teh bewok kangen ieu teh komandan teh ka bewok teh. Batur ngabodor ieu teh.
masalah satu kudu dipisah-pisah deui. Aduh, deui ka. Coba ayeuna teh bagian jaga deui. Kamari geus teu jaga deui kuring teh. Aduh. Kumaha ieu teh? Kemana? Bewok. Aduh, onton kurang nih, Cilati wah. Mungkin ka komandan teh. Musingkon didinya kemana wae atuh. Komandan ditungan-tungan. Nyata kuring teh kieu komandan kumaha pan masalah kamari teh ning corona. Misa-misakeun doma kuring teh. Can beres kene teh kana doma. Nyata ayeuna teh nyieun kanang sabaraha hiji kuring teh depan kudu dipisah-pisahkeun eta teh cenah. Kudu dipisahkeun. Di anjuran pemerintah ulah meriung-meriung cenah ning. Heueuh eta oge urang meureung. Pan teh mah satu mah moal di kitu meureun. Pan eta urang kana warta-warita eta tanu kumpul kebo teh ya. Heeh. Arek dibahas deui nu kamari eta kumpul kebo. Ayo dibahas pusing kamari pan isi kana ngarebet kana doma eta gitu. Moal atuh kana doma mah bewok nya corona kana eta kana doma kana satu. Hayang nanyakeun hayang papanggih Pak RT kuring teh hayang nanyakeun sabenerna gitu. Oh sabenerna tentang eta. Tentang corona. Sorangan oge atuh. Teu nyaho eta teh kumaha kana satu bisa kitu. Apa kuring ge pan komandan mah rada balap. Ulah geus tong dibahas nu kitu mah aya mah lah. Nu penting mah aya ngopi kuring teh aduh teu boga duit. Komandan kita boga duit, pancan gajihan, kumaha atuh. Heuh nya pusing teu boga keur kopi-kopi acan komandan aduh. Nah, sarua we komandan kita boga. Kamari kemana wae eta? Eta tadi geus diomongkeun. Tadi emang geus diomongkeun kemana wae. Eta pan gawena mau suruhnya. Eta teh suluh teh jang naon? Jang Maksudna jang nyieun naon suluh teh? jang nyieun Durukeun ongko. Kamari kuring ge mau ka imah eta keur nyieun kanang doma teh eta. Oh eta atuh sorang eta komandan minta suluhna Keur naon? Hah? Keur naon? soran mah ek nyieun kanang. Eta ge Kanang naon? kanang khusus kelenci. Tapi kelencina anu bikang lah. Wadidaw. Ame anakan. Lain ngobrol jeung mana mah teh nyamung we. Ngalierkeun komandan ka ditu ka dieu ka ditu ka dieu. Nyamung mun ngobrol. Kumaha? Make kabel. Garing banget. Nah, aya. Komandan, Aya naon kecut? aya katalatahan tadi ku PRT. Ketalatahan naon ya bewok? Ku parete na aya ketalatahan. Naon nya? Aya naon ya? Asa kurang ruas. Eta teh bapana si Amil parete. Beneran ek digerukeun ke si Amil. Ting rek naon lah sebenarnya meureun teh kasih amel meureun. Tadi itu udah tinggal ke mana, dah tahu ke mana. Urang itu urang Ayo tepungan. berangkatkan siap. Jeung urang duaan meureun nya. Ayo. Ayo. Ih, pisan bewok komandan. Oh, di teh musi. Parete kita ka imahna. Aduh, hayang papanggih jeung bidadari. Anu tidak bersayap teh bewok. Aduh, asik. Kita ke bewok daguan atuh bewok. Nyimpang heula mah bewok. Katuh sebelah. Si lurus tunyu. Ih, halo. Ibu, aduh, eta Hana Ibu. Kumaha damang Ibu? Aduh, Alhamdulillah. aya teh mun dijodohkeun ke Hana, aduh komandan sigana. Hoyong. Aduh eta Oh, gitu naon? isinan ih. Aya tuh. Hayu. Pak RT duluan. Hayu. Ngan simpang wae atuh ah. Dasar mata karanyang teu kau nempo nu herang-herang. Simpang wae. Nampak tukang seblak eta alus tukang seblak. Mata karanyang eta teh nu kitu teh. Tah aya Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Wok Pak Komandan. Waalaikumsalam. Asok ka dieu. Aya naon Pak RT sakura ruas bieu teh si Ya, kecut. aduh. Tapos Kumaha dawang? Alhamdulillah Pak Komandan. Tuh, Wok, alhamdulillah. sakura ruas Pak RT aya naon ieu teh? Komandan kira Sok, dari ukla.
Aduh. Iya, ya, Pak RT teh lagi mana deh tadi teh duitnya oke. Aduh. Sieun leungit teh areuh ka mana tadi? Tuh. Iya. Pak Komandan. Ya Pak RT. Pak Ewok. Pak RT teh katitipan ieu acis ti kepala desa atau ti Nuhun. palurah. Mohon. Katitipan kange Pak Komandan sareng Pak Ewok. Maksudna Acis naon? gaji. Oh, gaji. Bisa dibilang gaji meureun. Aduh. Buka duit teh. Komandan jadi shopping teh euy. Amin. Aduh, bagus teh. Aduh, rada atohan tuh Pak RT. Jadi ieu shopping teh. Jos, Eta mah kumaha we dipake naon leh nya. Sok malah. Meni bareureum. Oh, eta duitna acisna meni bareureum jeung biru-biruan. Aduh, komandan gede ieu sigana gajihan. Jeung bewok gede. Aduh, asik bisa shopping. Lumayan ker meuli cuek. Oh, eta mah dipake naon we Pak Komandan, Pak Ewok nya anu penting berkah lah. Ngan cek kuring entong ditempolon gede leutikna lah nya. Ya, ya. Ieu mah da saukur katitipan duka aya sabaraha-sabaraha namanya. Tah anu penting mah ieu we tah. Aya bade nganggo amplop atanapi bade amplop na wungkul. Maknya amplop na hungkul Pak RT. Eusina we tah komandan amplop na mah Oh, tu bewok amplop mah. Anu pernah lagi usina. Oh lah ke urang amplopannya. Eta we nu bareureum mungkul komandan mah. Urang hitung heula. Urang hitung heula nya. Nya sok Si Pak RT tekor. Si tekor. Ke ente ketempuhan ya. loba komandan. Aduh. Nah, kahitungnya. Rada badag. Geuning seueur, Pak. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Eta teh rezeki Bapak Ewok serang Bapak Komandan ti Bapak Lurah. Nuhun atuh nuhun pisan. Itu Ti Palurah, orang Pak iya RT. nya, urang nanti urang amplopan si pitakeun kesopan saya eta teh. Berem. Aduh, dek. Tah, ieu teh da iPad teh mah saukur katitipan ti Bapak Kepala Desa nya. Nuhun Pak RT. Nuhun pisan meureun teh. Alhamdulillah komandan bisa shopping ya ujang bewok gajian mah aduh jadi oge. Kumpul jang. Bisa. Gitu lah nya. Anu inti mah cek Pak RT mah kieu lah nya. Ada ari nanti ari rezeki mah dari leutik kudu syukuri we nya. Da meureun militna sakieu, ieu teh 4 bulan. Tah, Bulannya. mohon 4 bulan saur Pak Kepala Desa teh 4 bulannya cenah ete tak kade keur ieu nanti keur komandan jeung Pak Ewok di Kampung Balakacius cenah tah. Kade cenah bisi ieu kaganggu. Moas teh Pak Lurah gitu. Tah, ayeuna mah sok ieu we tah. Ieu Pak Ewok tah nya. Nuhun. Ieu Pak Komandan tah. Ya, ya tuh. Tah ieu we bagi dua tah kangge ieuna keur meser rokok naon lah tanya. Oh, iya mah beda deui nya. Benten deui eta mah. Bagi Bagi dua tah nya. Kulaku bewok kumpul sorangan. Bagi duanya. Bagi dua. Iya komandannya itu. Kuring dua komandan. Nah, bewok komandan kan dibere hiji, ai bewok dua. Pan komandan teh pangkatna pangluhurna, ai bewok mah anak buah komandan. Asa beki lieur ieu kumaha ieu teh? Pan bagi duanya, PT bener teu? Bener bagi dua. Bagi dua. Beungan komandan teu ngarti bagi dua kumaha ieu teh? Besok dia tidak. Sok kumaha. Pak komandan hiji. Hiji. Tah, kuring dua. Gitu. Bener, eta teh, Pak RT? Bener eta pan komandan hiji ya dua. Tuh begitu gitu. Bagi dua. Dibagi dua gitu. Isi komandan nu baladna teu ngartina itu kumaha? Moal gitu geus. Salah, moal. Beres Masalah. untuk emang kumaha tuh?
Urang ngeureuh wae ka pos. Ngeureuh deui hayu. Ayo. Oh, kitu we nya katitipa ieu kade ieu jagana sing hati-hati lah nya. Sumuhun Pak RT. Kudu sigap. Siap gitu, siap. Siap lah. Ya, siap. Pokoknya ayeuna mah bewok menjaga-jaga ti penting teh. Bisi aya janda amihan, amihan maksud ampihan. Oh, ya heuh Ini mah bener. komandan janda-janda bahenol mah. Ini kana janda wae. Ayo Pak RT mah. Ya, siap. Ya. Ayo. Awas lah, hati-hati ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bete.